Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa taqwah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kalisalan mudah-mudahan salamina dilimpah jumlahkeun Kanjeng Junanurang sadayana wastarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, neraskeun kajian Sulam Taufiq halaman 43 pangluhurna. Mangga urang logat heula urang naos heula. Jantan pangaosan di dieu mah upami dipengker tiasa bari ngobdun ngopi bari geudeun bari muka kitab. Alhamdulillah dipengker ge aya seueur nya. Sok mangga tinggal urang naos heula. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu ramadhana, saumu syahri ramadhana, saum dina sasih Ramadan. Kasaha wajibna ala kulli muslimin, kasakur-sakur jalma anu muslim, mukallafin tur anu mukallaf, wala yasihu sareng henteu sah itu saum 43 mangharun, wala yasihu sareng henteu sah itu saum min haidin si jalmi anu haid istri dah, wa nufusain sareng ti istri anu nifas, wa yajibu sareng wajib alaihima ka itu haid sareng nupusa isi haid jeung nifas naon al qada'u qada, wa yajuju sareng meunang naon al fitru buka saum li musafirin pikeun jalmi anu
nyanyabaan saparin kosrin kalawan nyanyabaanana anu tiasa dikosor wa illam yusyak sana jeung lamun teu masakat alaihi ka itu musafir naon saumun saum atau sakitu di logatnya aya istilah logat urang jelaskeun urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran kasingkuring kane ngajelaskeun ieu makalah. Hadirin rahimakumullah, sabada beres tuntas paragas ngajelaskeun bab zakat dikawit diwincik hiji-hiji dugi ka mustahikna kamari parantos beres. Ayeuna ningkat penjelasan tentang bab saum sanaos lami kenehnya tapi da ari hanca ieu mah mau tidak mau lami keneh kana Ramadan hanca bab Ramadan nya diaos dijelaskan bab Ramadan Pak. Pertarosan naon ari ngaran saum ngaran saum teh nyaeta nahan nyengker dikawit bijilna matahari dugi ka surupna matahari itu saum. Ngan bahasa Sunda mah sok janten bahasana kana puasa. Saum bahasa Arab, puasa bahasa Sunda. Ngan ari puasa mah umum, lain kajama wae da satogel loba nu paruasa. Terus ari saum mah ka bahasa Arab kajama anu iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tah eta bab saum. Kewajiban saum teh nalika parantos hijrah ka Madinah tahun kedua hijrah pami telepat. Berarti nuju di Mekah mah teu acan aya parentah ibadah saum Ramadan. Sabada hijrah neme we aya perintah ibadah saum. Ramadan non ai ngaran Ramadan ai Ramadan teh ngalebur Ramadan teh nya ngalebur naon dosa sasih anu ngalebur dina pendosa-pendosa. Makana dina sasi Ramadan mah pahala dilipat gandakeun kan nya oge maksiat oge tangtos nage dilipat gandakeun dorakana kitu tah. Kasaha wajibna saum teh tah ngawitan ala kulli muslimin kasakul-sakul jamanu Islam bari Islamna mukallafin jamana mukallaf pala yajibu mangka teu wajib saum alal kafiril asli ka kafir asli wa ala majnunin jeung teu wajib saum ka jalma nu gelo. Di tengahna apa aya eta kata bahasa anu namanya ku musimkeun di aos wajib saum teh ka jalma muslim teu wajib saum ka jalma kafir. Ere kafir Kristen, ere kafir Hindu, ere kafir Buddha, ere kafir naon deui Protestan ya. Sami Pak naon teu sah saum ka jalma kafir. Tapi kewajiban saum ka jalma muslim. Tapi aya kafir nu paruasa tara.
ayah Pak ngan moal menang ganjaran naon sababna laisa min ahli ibadah jalma kafir mah lain ahli ibadah. Terkadang eleh Pak umat Islam ke jalma kafir, lamun jalma kafir ngitung duit kedar istighfar astagfirullahaladzim. Jadi kita si kafir nalika umat Islam ngitung duit kedar bebel ya. Kadang-kadang kita jago si cecep lah terus bisa istighfar sadar cep kali asup Islam maneh mah geus bisa disadar bung teuing Islam mah ari miskin mah cenah kitu udah kafir mah yang teh beungar Pak. Nah dunia surga na kafir nya jadi surga kafir mah yang jalma mumim buian ngan engke akhirat dibebaskeun neraka si kafir mah sanajan sok puasa kafir moal menang ganjaran laisa min ahli ibadah lain ahli ibadah kafir mah tapi kewajiban saum ka jalma muslim mau tidak mau nu ngaranna muslim mah wajib saum wajib Pak. Ngan muslimna anu mana terus ke mukallafin jalmi muslim nate anu parantos mukallaf Pak. Naon ari mukallaf teh balik bari boga akal. Jadi kata klip saum teh ka jalma muslimna balik anu sampurna akal. Berarti mafhum mualafah mafhum tidinya sabalikna kesah saum kajalma kafir kesah saum kajalma nu gelo. Nah jadi aya mafhumna wajib saum kajalma muslim wajib saum kajalma mukallaf sampurna akal sehat teu wajib saum kajalma kafir wajib saum ka jalma nu gelo. Berarti kan loba Pak jalma muslim sehat, jalma muslim jag tapi teu puasa. Berarti hayang jadi naon eta? Hayang jadi gelo naudzubillah da anu teu puasa mah nu gelo jeung kafir sakitu. Jadi lamun aya Islam teu daekeun puasa sarua jeung naon hayang jadi nu kitu tah nya naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan dina kitab sarah hadis Jibril Pak aya kalimana teh kieu yaskutu henteu ragrag parduha kaparduanana ibadah terutama saum sholat teragrad kaparduanana itu kewajiban ibadah illa kecuali ragrad kewajiban ibadah alal majnuni wal mayyiti kajalma anu majnun jeung kajalma anu maot. Jadi anu maot mah teu kaparentah di saum, jadi nu maot mah teu kaparentah di sholat, jadi nu gelo mah teu kaparentah di saum, jadi nu gelo mah teu kaparentah di sholat. Berarti lamun aya jalma muslim sehat hirup keneh tara daek saum tara daek sholat berarti hayang jadi naon? Pilih we henteu maot nu ge tah eta apa punten keterangan eta mah Pak. Keterangan kusum kuring diaoskeun lamun kena kana diri anu ngadangeun wah biasa si eta mah tah naon nyiriran wae aing cenah nyiriran kana teh lain nyiriran keuna we kana keterangan meureunnan manehna kitu nya. Teraskeun Pak. Jadi kewajiban saum teh ka jalma anu muslimna kade Pak parantos baleg kade ari can balik mah can kewajiban saum Pak ngan kewajiban nu jadi ibu ramana ngenalkeun kana saum ngenalkeun
kana saum can balik ari balik dietangna ku sabaraha hiji usia balik dietangna ku 3 Pak hiji balik dietang ku usia sabaraha usia balik batas minimal 15 tahun di istri dipamegat ngan etangan 15 tahun ngalangkongan etangan tahun hijriyah biasa mah nu apa lahir budak mah indungna da bapa nama nyeuna hungkul teu apa res mahadunnya teu apa dinten naon bulan naon tahun sabaraha jam sabaraha abdi genep pun anak da teu apa hiji acan coba apa naon tahun sabaraha ai pun bojo mah apaleun tah kabojo usahakeun sina apa lahir budak teh dina tahun hijriyah Pak margi ngajadekeun patokan usia balik lamun geus 15 tahun hijriyah ti Muharram dugi ka Hijjah kan eta kadang-kadang tuh apa di bulan hijriyah nagenya nya hiji dietan ku usia 15 tahun diisi dipamegat etangan 15 tahun etangan tahun hijriyah kadua baliknya dietan ku mimpi jima sabaraha tahun 8 tahun adus tong memberi jima jalma 8 tahun ngimpi jima adus tong jawabanana kumaha keluar jeung teu kaluar cimani na lamun ngimpi jima keluar cimani wajib adus kusabab keluar cimani na wajib adus teh Pak lamun ngimpi jima teu kaluar cimani tong adus ngan geus kapatok balik kunaon ku ngimpi jima 8 tahun abdi kapungkur Pak nuju masantren tanda tanya ageng naik ayah budak itu 8 tahun ngimpi jima tanda tanya apa ngaos sapina nuju pasantren kajawab nama ayeuna usia 8 tahun kelas 3 kelas 4 SD seueur barudak anu ngarimpi jima tapi teu kaluar cimani tetap jadi balik Pak nah faktor anu matak nimbulkeun birahi HP Pak pan kapungkur mah Pak 15 tahun teh can ngimpi jima atuh Pak ayeuna budak bari sae ngepek HP jadi wepa beda suara baheula mah can usum HP cengeng ma bapaknya ngepek HP birahi datang begereh datang pokna nyebut lagi ma bapak jadi agem datang keluar getih tah tidinya Pak jadi ayeuna mah kajawab barudak istri 8 tahun 10 tahun teh geus kaluar getih Pak anu curhatna ka makna lain ka bapakna mama aya naon bageun ieu abdi getihan geus sanes na kunaon teu kuna naon ngandowas we abdi getihan di mana ti handap ti dieu ulah rewas kantun etang we eta murang kali ti mimiti lahir bulan hijriyah ibu putra ibu lahir bulan naon bulan Rajab Pak Ustaz sok etang dietang tos 8 tahun 2 sasi Pak Ustaz tong kaget ibu putra ibu teh geus balik dietangna ku Yuswa ceurik kunaon ibu nangis pun anak can bisa babacaan sholat pun anak can bisa maca Quran tah Pak butos kenyataan kondisi ayeuna budak geus balik can bisa babacaan Quran budak geus balik can bisa rarakaatan sholat makana belajar murang kalih teh lain ti usia balik ti mimiti puad Pak
mimiti kelas PAUD ti PAUD Pak ti PAUD pan usiana masa 5 tahun ya nah tidinya kenalkeun jeung paduain kenalkeun jeung rakaatan salat kenalkeun jeung wudu nalika dicak usia balik geus apal eta budak teh Pak tah eta jadi kadua ngetan balik teh ku ngimpi jima ayeuna seueur Pak kajawab dan batas minimal usiana 8 tahun 8 tahun etangan tahun hijriah barudak ngaraji aya guruna teh eta ngaraji ka madrasah nomor katilu patokan balik teh diukur ku head hari tadi usia 15 tahun ti istri ti pamegat hari ngimpi jima 8 tahun ti istri pamegat ayeuna head batasan usia sabaraha tahun 8 tahun Pak aya wah tadi ngimpi jima 8 tahun ayeuna head 8 tahun yang saha awewe hungkul head mah Pak jadi aya anu khusus aya anu umum ngimpi jima ti pamaget yang isi 15 tahun ngimpi teras sampurna umur 15 tahun ti isi pamaget anu khusus ka istri nyaeta head 8 tahun tah Pak ayeuna kajawab kondisi seueur barudak istri lalu ti keneh geus head Pak samentawis engke di akhirat anu bakal dihisab teh ti usia balik hirup di dunia 80 tahun usia balikna 15 tahun cana teh 80 tahun 15 genep 5 dihisabna 35 tahun Pak yang tidinya jadi 11 tahun hisabna makana peryogi pisan pendidikan kamurang kali teh ti usia dini di ayeuna Pak kenalkeun insyaallah lamun budak geus dikenalkeun ti ayeuna keneh jeung kawajiban fardu ain mana nu kade mana nu kudu engke ge parada usia ningkat budak teh geus apal budak teh geus apal ulah dugi ka teu dikenalkeun anu bakal ripuh kolot-kolot keneh asli Pak kolot-kolot keneh sabab kolot ngantep ka budak teu dikenalkeun kana agama ti leutik keneh hadirin rahimakumullah kajin eta teh Pak balik teh ka muslim ka jalmi tapi kajin mah dina kitab tauhid Pak jin Johar Tauhid dina kitab Johar Tauhid fala yutawaqqafu al-bulugh jadi jin mah pas dilahirkeun teu ngadagoan balik jadi geus kataklif Pak ibadah sagede kumaha gedena jinnya pan urang mah kataklif ibadah teh ngadagoan balik ari jin mah fala yutawaqqafu al-bulugh teu ngadago kana balik jin mah gubrah lahir ke alam dunia kataklif kita sholat ya Allah ada teu apal ti sagede kumaha aya ulama nu apal kana ilmu jin seueur Pak jin teh taralukeun Pak ka ulama teh berarti apal ilmu nah nya bisi urang hayang kenal jeung jin kenalan heula we wangna nya sok kenalan heula jeung jin wa nya dan kudu boga ilmuna ureunan nya sami jin oge Pak ibadah sami manusia ke ibadah ngan ibadah manusia mah aya batasana ti usia balik 8 tahun atau 15 tahun tah ieu Pak jadi kewajiban saum teh ka jalma muslim anu mukallaf teh balik sampurna akal teraskeun wala yasihu min haidin wa nufusain
Tesa saum kajalmi anu head Tesa saum kajalmi anu nipas bahkan lamun keur saum tuluy kaluar head wajib dibatalkeun wa yajibu alaihima al-qada'u wajib ka isi anu head wajib ka isi anu nipas ngodoan saum ari salat mah teh dikodoannya ai saum mah dikodoan setengahna tingali aya hadis 1 2 3 4 5 genep 7 8 amaro Aisyah radhiyallahu anha aya di dinya hadis li annahu sallallahu alaihi wasallam saya kosna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaro marentah Kangjeng Rasul Aisyata kabojona nu jenenganna Siti Aisyah radhiyallahu anha radhiya moga ngaridhoan Allah subhanahu wa ta'ala anha ti Siti Aisyah bikodo isaumi marentah piwarang ngodoan saum tah hadisna Pak hadisna masalah ngodoan saum Pak kajami anu head jeung nipas ya hadisna jadi istri mah aya rusuh dina bulan Ramadan teh saum teh ku sabab head nya ngan anggar wajib dikodoan eta oge isi oge Pak waya juju lamun kapi uwa lamun kapi bibi mah bijuju senanya waya juju sareng menang alias rusuh wati agama naon alfitru buka saum menang buka saum nah itu dilarang ku agama itu dilarang ku Islam tiasa buka saum ngan kasaha tiasa buka saum teh limusafirin pikeun jalmi anu nyanyabaan lumaku ari ulama musafir teh saha tukang baramainnya musafir teh sok init-initan Pak ya ngan ieu bisa buka saum ka jalmi anu angkatan anu nyabaan ngan syaratna buka saum teh nyabana naon saparin kosrin syaratna nyanyabaanana anu bisa dikosor salat bisa buka ari dikosor salat etanganana sabara kilo dina kitab mah bahasana marhalataini dua pamondokan Pak dua pamondokan etan kilo teh aya anu berpendapat 80 kilo 80 kilo tidak kasih nang barang langkung 80 namanya tidak ke mana pagelaran atau nabi sabda pagelaran naon tiasa asal 80 kilo we tiasa buka saum lamun urang nyanyabaanana 80 kilo tidak ke Jakarta aya langkung tiasa dibukakan saum lamun masyarakat kusabab saumna ari teu masyarakat mah geus we teuikeun puasana udah munang icet agama buka we ayeuna buka we tetep sanajan buka oge engke naga beres saum kudu kodok Pak kudu kodok abdi ge ustad bade buka bade nyaba muhun
kamana ka Sukabumi cenah. Oh eta mah bisa dikosor, di jamaah mah bisa. Dikosor mah moal. Ukuran Pak kosor teh hartos kosor teh salat nu diringkes. Ai syarat diringkes teh Pak, syaratna hiji anu bangsa 4 rakaat. Biasa diringkes Pak. Tina 4 janten 2 itu dikosor. Teu tiasa Pak lamun maghrib jeung subuh dikosornya was. Lamun maghrib dikosor Pak jadi sabaraha hiji setengah. Lamun subuh dikosor jadi sabaraha hiji. Jadi hiji dina keterangan kitab lagi anu biasa dikosor mah nu 4 rakaat bangsa 4 tina 4 jadi 2 duhur usolli fardhu duhri rakaataini maksuratan lillahi ta'ala atanafi rakaataini qasron fardhu lillahi ta'ala bisa jadi jama tama dikosor ya Pak aya jama qasar aya qasar ai qasarna nembe usolli fardhu asri rakaataini qasron lillahi ta'ala 2 rakaat qasar lamun jama qasron majmu'an tah dihijikeun isa usolli fardhu isa rakaataini qasron atanapi maksuratan tiasa syaratna anu bangsa 4 rakaat kamari Pak waktu Ramadan kami telepat aya hiji pejabat di Provinsi Jawa Tengah Kepala Kementerian Haji Pak anjeunna ngumpulkeun jamaah haji teras pidato pok pidato teh bisa sholat subuh dijama dengan sholat isya bisa sholat subuh dijama dengan sholat isya waduh Pak anjeunna juga kacoretot tuh kanaon teu lami Pak murudul kritik ti ulama ti kiai mana argumentasinya yang berbicara bahwa sholat subuh bisa dijama dengan isya. Wah eta jengan Pak rame akhirnya Pak isin nyalira kanwil manggil minta hampura ka umat Islam sih ya cuman gitu bahasanya bahasa Sunda akhirnya terbuka minta maaf Pak kacaletot lisan aduh Pak eta lamun bisa subuh dijama dengan isya Pak berarti jelema teh salat subuh teh dina waktu isya we jama takdimnya beras salat subuh geus penting kurgadang dijama cenah ya Allah Pak jadi subuh teh di kana isya teh dijama takdimkeun akhirna Pak referensina teu kapanggih da teu aya dalilna minta hampura Pak didampingi dengan kalungil Pak umat Islam Jawa Tengah eta teh kepala kementerian Pak Haji Pak ngurus Bapak Haji Masya Allah nya tak kitu dina babna eta bab salat Pak teu bisa atuh dijama mun bisa munahnya nu ngaradang wal penting teh salat subuh tina peuting we waktu subuh teh molor engosnya Masya Allah Pak ayeuna minta maaf alhamdulillah walanya hadirin rahimakumullah biasa dikosor biasa buka saum kahiji kajalmi anu nyanyabaan syarat nyanyabaan anu tiasa dikosor salat dikosor salatnya diringkes 2 marhataini kadua tiasa dibukakeun saum kajama marodin wali maridin kajama anu teu daman hegae buka saum kangen gering mah ngan
anu gering anu mata piripuheun kakareke salesma geus buka puasa da gering abdi oge cenah eta mah bisa ditahan atuh salesma mah nya atanapi naon lieur nya kulantaran hees wae da lieur teh lieur arek buka we saum ulah lamun pimadoroteun geringna mata kripu tiasa dibuka anger sanajan dibuka dina waktu kergering eta saum anger sanajan dibuka saum keur waktunya nyabaan beres Ramadan mah wajib dikodo mau tidak mau Pak wajib dikodoan ya duh ieu bab saum wajibu tos isa cek apa sakitu nyawanya hiji deui eta wahamilin wa murdiatin jeung anu hamil jeung anu nyusuan bisa dibukakeun saumna nu hamil sabab lamun teu barang tua moal kaparapan orok nebeuteung beres teh anu nyusuan lamun teu barang tua moal aya cai susu geus aya cai susu parebut jeung bapana orok teh dinya tuh nya matakna anu nyusuan mah bisa dibukakeun saumna mangga aya rusak di agama Pak nyawan bisa rahasia Pak bisa aya rusak di agama mangga rupina cekap sakitu Pak mudah-mudahan sanosa kitu buktosa sing aya manfaatna khusus kanggo simkuring ngomong kanggo para wargi sadayana harus natina keterangan agama upami aya lafaz natina kabadoan simkuring nu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana mudah-mudahan tiasa pernah minggon payun bahasan nyambung keneh dina bab saum sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun wala apu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngadua hilaf Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil wa balligh sawaba ma qaranahu min kalamikal karim ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rusul alladzina kana asmahum Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sallim ya jabbar ya qahar ya dzal basi sadid hudh haqqana mimman zalamana wa adza alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim